Ibu-ibu ulah wara cara rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, henteu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur, mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri, nuku simkuring dipihormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD, nuran cage, dina gawe, dititah teu hararese, sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Saja jalan kuring teh istighfar lantaran loba dosa. Dosa naon ai kuring heutelat. Tah ibu ge sabenerna mah lain kudu ngawangkong, tuluy istighfar. Da ibu ge gede dosa, naon dosana? Kukulunu. Jadi kuring dosa, ibu dosa. Tuturkeun sim kuring bae. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi aliyil adim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Wilujeng hees. Kunaon dina pangaosan babari tunduh doa hees digugubug. Lamun ibu ditanya datang ka dieu deuk naon? Deuk pangaosan. Ai pangaosan sabenerna pangaosan nu alus teh sing hade pangaosna, pangajian nu hade teh sing alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajienan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Ngawangkong jeung tukang dagang, kunaon mah jeung dagang hayang untung. Saking ku dagang hayang untung nyieun cara. Ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan, tah kuring mah yakin MUI ge di dinya jajana teh. Naha da lain hayang bubur-bubur teuing, hayang nempowe nu geulis. Buburna sarua tungguan ku nini-nini bari batuk ongkoh bau balsem. Da eta bubur teu payu, naha nu nungguanana salah. Nu dagang teh hayang untung, tayeuna bapak tani, ai tani hayang naon? Hayang hasil. Lamun tani hayang hasil kudu ileug jeung talingeun, mun halodo pek gera cebor, mun cai gede pek gera benerkeun, ta eta teh tani hayang hasil. Ieu mah tani hayang hasil ngandalkeun Allah. Cing teh mang melak kentang, melak halodo cebor, wah tara dicebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang benerkeun cai. Ibu gering leos ka dokter, deuk naon ibu ka dokter? Hayang cager.
pan ku salaki mah ditoel bujur teh rada ngajeret teh cicing horea mani jeung tiris jeung naon isuk ge aya deui kitu pan biasana ibu mah. Nah da ku dokter mah ibu gering leos ka dokter da bujur teh langsung nyampeurkeun ka dokter. Gejos ku dokter ditojos tuluy ditanya sabaraha Pak Dokter moal aya nu paling ngeunah iwal teh jadi dokter nya nempu bujurnya dibayar. Dagang hayang untung, tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, kuring mah moal deuk ngelmuan ibu, da ibu geus boga. Bisi bapak tuh percaya yen ibu geus boga ilmu, MUI di dieu teh luhung ilmuna, jembar panalarna, mata yakin kuring mah ibu teh geus kailmuan. Ngan kieu mah kuring mah nanya we saeutik ari ibu apal teu ngomongkeun batur dosa. Geus apaleun. Ibu ari popolotot ka salaki dosa. Mukakeun aib batur dosa. Ngagogoreng batur dosa, pedit kumed ka batur dosa, pepe dengkreng ka salaki dosa. Tah iraha deuk eureun. Jadi geuning ilmu mah geus boga, nganu hese teh migawe eta ilmu, matak teu sakabeh jelema boga ilmu katempo amal tina ilmu, da loba teu saeutik jelema luhur ilmuna tapi sombong dina hirupna. Ilmu nu mana nu nita sombong dina hirup manusia. Well. Da ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang teh baroga ilmu ngan hirup mah poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditaong tina kicip kieu mah kicip bareuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah yatim miskin diantep. Kabeh ge apal ilmu yen jeung dulur kudu akur, yen jeung tatangga ulah pasea, wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea. Nah da di lalajoan teh ustad ge sok parasea. Teuing marbutkeun naon teh nepi ka di masjid ararembung. Ibu ge pan apal ka salaki teh kudu hormat, tapi nahan duit leutik jeding. Berarti ilmu teh can jadi cahaya sehingga saha atuh jalma nu bakal kaoncoran cahaya tina ilmu? Jawabanna dengan hiji kolbun salimun, iwal ti jelema nu boga hate bersih. Maka sumber kehidupan mah sebenarnya hate bersih. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hareupeun Allah keun bae buukna gondrong mah nu penting hatena jujur daripada dijas make dasi ari aspal diharakan. Dijas, didasi, sepatu mahal, mobil boga, gedong sigrong, mobil mewah, gaji gede, tapi nah ngabangsat duit negara. Atuh lamun gitu mah pejabat teh ukur disebut geuning kanyataan hareupeun Allah mah bangsat. Mending keneh rambut gondrong bukan pembohong, matak nu ngaran kasolehan lainna baju. Nu ngaran soleh mah lainna tiung ibu, lainna gamis ibu. Nu soleh mah tah jero hatena geus eungil geus eueuh sirik ka batur, geus eueuh hayang ngahina, geus teu hayang ngaledek, geus teu hayang doraka, geus teu hayang ngomongkeun batur, geus teu hayang mukakeun aib batur. Tah soleh teh eta. Na teu era ari gamis ngangsar tiung ngaguyupuk ngagogoreng batur beuki keneh, kana gosip osok keneh, popolotot ka salaki mineng keneh. Tiung nu mana nu keur diparake? Tempo bapak-bapak nu belah ditu bari ngareret ka ibu lebok-lebok. Matak hakikat kasolehan teh lain tiungna lain bajuna, tah eusi hatena. Pek tiung tuluykeun, pek gamis tuluykeun, ngan barang hate kunci. Di mana eta hate? Ulah syirik, ulah ngewa, ulah rujit, ulah geuleuh. Sahebat-hebatna jalma pinter dina agama, lamun masih kana dina hate ngewa ka sasama, agama nu mana nu nitah silih pika ngewa antara urang jeung urang. Well. Boro-boro kanu bener, kanu salah ge tong ngewa. Nah balik ke awak urang teh manusia, ibu teh manusia, ngaran manusia pada boga, bener salah osok, daek kedul osok, goreng jeung alus ge osok. Osok bener, osok salah. Lamun sagala osok tong nyaritakeun kasalahan batur da urang ge sok salah jiga batur. Nana gerhana osok bageur osok, osok pedit osok. Oh mau kuring mah daerah-daerah
palebah mana erana ngocoblak mah jeung heueuh innamal shadaqata lil fuqara sarodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako eta mah ceramah pan kanyataan mah penting ieu ge lain sodako naon ngadudut saha nu bakal sodako nu ngulem lah engke teh balik ti dieu teh hui ongkoh amplop ongkoh naon eta ngaranna sodakohna eudeuh ditampa heueuh butuh atuh atau kumaha dalil innamal shadaqata lil fuqara nyao tuh geuning ibu teh kuring teh ibu matak nu ngaran ilmu teh sumberna adalah hate kolbun salimun hate bersih pon kitu deui harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki bager hirupna ngan lamun jelema boga harta kotor hate beuki loba harta beuki sombong make kongkorong 5 gram kuat jiga 5 kilo dongko wayah kita batur mah tiris iman asaharidang da eta hayang katempo kongkorong mun di dieu aya jelema kitu banting gretuk umik tetuman teh make anting sing lidkeun tiung ka tukang sidikit teh make son si eta mah da ngomong wae asa teu ka kuping Pak Ustad nah hatina anting jadi bonge gelang ti dieu nepi ka dieu gigibri geun setruk hayu urang pangaosan gek diuk gigireun si eta mah bisaan milihanana teh jeung digigireun jelema nu sangsara da hayang pamer atuh ustad ngocoblak manehna pidato ieu teh gelang teh bisi maneh hayang apal 40 gram ti salaki kumaha ceuk tetangga kumasia nah harta dipakai alat kasombongan padahal tungtung hirup mah sarua nu beunghar jeung nu miskin boeh wawar rabodas eta ge lamun aya nu ngaboehan naon gunana harta lamun yatim teu katulung naon hartina gedong sigrong lamun eueuh nu nganjang naon hartina sawah lega lamun batur teu boga beas teu kabantu naon hartina ilmu luhur lamun matak jadi kasombongan weh matak hakikat kahirupan gumantung hate lain beungeut da beungeut mah kitu keneh sok dangdan setak rekebek anger geulis mah 30 ka handap 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis pan ieu teh baheula mah ibu teh bentangna urang lodaya pan ieu teh ibu teh baheula mah bentangna urang lodaya baheula pan ayeuna mah mana bentang teh ketit-ketit acan keuna kuruk sah buuk hideung jadi bodas lembang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok ge uhun tuan seuri pan lucu coba nini beak huntu seuri muringkak abah ge sarua baheula keur ngora ngadar sukro dorok-dok mata keresep nu ngadengi keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakapeung huntu kateleg sukro kaluar jadi naon rek disombongkeun ku awak urang da eueuh atuh mata kunci hirup manusia pun tentah gumantung hatena mata rautan alusan tah eusi hate lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa alus hate ulah lekoh maca Quran tapi lekoh goreng ka batur cua ka batur rujit ka batur ternyata Quran teh karek samet bibir geuning eta dina hate macan nyampa alah ai ceramah kitu geunah loba nu ungeuk teuing ngarti teh kasinirang bodoh teuing tamatak ieu teh hampura Pak Ketua MUI barudak Karang Taruna ieu teh nu hadir teh di pandangan kuring ieu teh paralsu kabeh cicing loba kakasih geung disebut palsu palebah mana ibu palsuna deuk pangaosan mani heula make make up make blush on seseungitan ongkoh lipstik komo aya teu kuring kabita demi Allah henteu kunaon kuring teu kabita sabab kuring apal ieu mah palsu dan nu aslina ibu malai nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu ieu geus galing ka dieu tah wayah kieu mah panon geus rada aya kotoran buuk geus ka mana karep kadang-kadang daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikeukepan huak hiek bau kelek wayah kieu atuh ieu mah rapih Pak ngan hampura ieu mah palsu matak sacongo buuk kuring teu kabita nana gerhana asli palsu palebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring
Lamun ibu hayang apal aslina kuring panitia ngaharewos sae ceramah teh kedah kitu yen urang teu kudunya ka fakir miskin salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah ge boga berarti kuring lain bereun kumaha ceuk panitia atuh ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun cing teh naha mah jeung moal dibikeun pan ceuk salira kudunya ka fakir miskin daripada dibikeun kanu lain bereun urang bikeun kanu hakna fakir miskin kumaha ceuk kuring lain tah tadi nelpon atuh hanas datang teh. Nu beunghar asli palsu palsu palebah mana nu beunghar palsuna pan nu beunghar mah levelna level tinggi gaulna geus di tengah artina sok panas ku nu batur deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung nu leuwih boga imah hiji batur dua pan kapanasan ku imah dua sertifikatna kabangkeun nyieun imah dua mobil hiji batur dua BPKB na kabangkeun imah dua mobil dua hareupeun batur gaya toong eusi sirah ngebul tiap bulan setoran wungkul mata hakikat hirup ternyata capek na awak urang kunaon ku kapalsuan gerap pesek awak ibu nu sabenerna saha sanyana nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan teu sudi nah make jeung teu sudi sabab sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean geuleuh rujit cua ngewa ka batur ngajak pasea ka batur gorgar jeung batur nah kudu kitu sia teh ustad ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun tahajudna unggal peuting baru sampean ladang tahajud kabeneran ibu lalajo tah sampean kuring baru tanya ladang tahajud lain kata jos peso bisi di dia aya ajengan baru sampeana teu kata jos peso tong akuanan tahajud eta mah asam urat nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk lauk disair dibikeun nana gerhana ceuk batur ustad penta jamna dibikeun moal tuh awakna pangajian hatena mah suudon kieu panya urang balalager urang dieu teh pek teu kararitu hatena teh yey beuki lila ceramah beuki doraka mending baralik ka ditu ibu lalajo kuring jam kuring ceuk ibu moal dibikeun ibu teu wawuh kana awak sorangan balik kana awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah sesama jelema pedit mah tong sok seuli omongkeun atuh geuning batur teh urang teh batur jadi naon perkara nu katempo ku ibu tong waka disimpulkeun perkara nu kadenge ku ibu tong waka disimpulkeun ibadah mah perkara nu karasa kakara simpulkeun pertanyaanana pangajian urang karasaeun ku batur boro-boro ladang ngaji teh urukur samet sebatas karek jiga orai apan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai tah na pangaosan teh ganti tiung ganti baju ganti penceramah ganti tempat punten hate mah teu ganti-ganti nurudet anger nu pepolotot anger pasea anger teu akur jeung dulur anger pedit anger tara ka masjid ge anger pangaosan ge anger ngaji nu mana nu keur dipigawe lamun hate teu berubah weh bari maranehanana nu kitu teh robah dalamun pangaosan karena tiung jeung baju salaki nu lunglengna Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh rebo beureum kabeh kemis ungu kabeh ceuk salaki eureun mah ngaos teh jangar kana bebatok haben meulian baju nu kudu robah mah lain tiung jeung baju tah eusi hate matak ibu goreng ka salaki bubar ti dieu sing karasaeun ladang ngaji teh tangkep geuwat aya pan kete salaki teh bakal nanya kunaon mamah euy ngaos jadi lebay tobat isukna teh yakin urang mah salaki teh juga langsung nitah deui pangaosan mah rupina mah aya deui jadwal pangaosan ngaos deui kunaon bapa miwarang wae ngaos ka abdi karasa ngeunahna ladang ngaji mamah teh karaos jadi lembut hatena tuh ieu mah balik ti deui gantian kamari urut ongkos ceuk salaki teh naha atuh jeung datang ai sia nu kudu robah adalah eusi hate nu katempo jeung nu kadenge tong wara disimpulkeun tanpa nu karasa matak ibadah hakikatna nu karasa salat urang da can karasaeun ku batur acan bacaan salat nu alus tapi naha ucapan nganyerikeun batur bacaan salat alus tapi naha jeung dulur teu akur bacaan salat nu alus tapi naha jeung tatangga sok pasea bacaan salat nu alus tapi naha kasalaki mayan nafsu berarti karek samet alus bacaan can alus dina ucapan very good very well lamun anu bogoh ka urang engke beresna towel pek nini nu noel jongklokeun roream teuing
kudu jeung kolot jeung nenek diajak sare ngadon batu unggal peuting teh haben kudu ngabalseman roream mata hakikat hirup teh ternyata urang teh ukur disebut batur disebut beunghar kudu miskin mata jelema beunghar kudu nyaah kanu si miskin mah gede jasana aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan si miskin aya nu maot nyokot pasaran si miskin aya nu maot ngurebgeun si miskin aya nu maot tahlilan ge si miskin matak lamun aya nu ngariung di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang bet kudu goreng jeung batur pedah batur nyeun gedong urang henteu tuluy amek eta mah panas pedah batur boga sawah urang can boga tuluy keheul eta mah sirik jelema nu sirik jeung nu panas nepi ka goreng jeung dulur goreng jeung tatangga teu akur jeung baraya hampura nu kitu mah keur nyiksa awak sorangan batur nyeun gedong si eta nyeri hulu batur meuli motor si eta retug angen batur meuli mobil si eta muntaber batur meuli sawah ka rumah sakit batur nyeun imah deui modar harita keneh matak ternyata penyakit dijieun ku awak sorangan ku saha tah ku hate sorangan bener keunah aya ceramah loba nu ungeuk teh lah awak ngareneng keur naon awak ngareneng tanpa bareng jeung hate nu ngareneng sok ngareneng mah lain ukur awakna bareng jeung hatena awak ngareneng hate teu ngareneng da bubar ti dieu ngocobrot ngomongkeun nu gigireun mana apal teu urang deket jeung saha jeung nu genut geuning kumaha kitu bau kelek kuat huak hiep teh jadi bubar pangajian teh lain meunang kaalusan tapi ngadon meunang kagorengan bongan awakna ngareneng tapi hate teu ngareneng lamun ibu di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat jara di pejabat karena aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucungu eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat mah berarti lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat mah butuh janji rakyat mah butuh bukti rakyat mah butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos ulah demi rakyat tu beunghar bebengok sia paribasa mensejahterakan rakyat bosan aing mengedengi pidato kitu teh insyaallah aral ibu maranehanana jadi pejabat ditangtukeun ku leungeun rakyat mata geus jara di teh atuh tong ngajadog wae di luhur turun ka rakyat maranehanana batuk saeutik ge berobat ka Singapura bari ulin coba rakyat gablek BPJS ge ku rumah sakit loba ditolak maranehanana budakna geus dijamin sakolana dijamin gawena coba rakyat gawe luhur tapi ka pabrik ge kudu nyogok weh heueuh ibu teh satuju karena omongan kuring tah kitu kudu satuju ngarah ditewak sararea tuh atuh lamun urang disebut palsu saha aslina innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah kakara disebut manusia mata kuring ge can jadi manusia ibu can jadi manusia dah hirup teh ujung nafsu pan urang mah hamba Allah ari hamba Allah mah kudu ngagugu Allah kenyataan mah ari ngomong hamba Allah nu digugu nafsu wungkul berarti hamba nafsu urang mah lain hamba Allah heueuh ari ngaran hamba Allah sifatna kudu niron sifat Allah kahayangna kudu kahayang Allah kaputusanna ge kudu kaputusan Gusti tinggal narima bulu panon geus ponok tampa beda kaputusan Allah atuh geus alus pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kicep teh hampang tuh ibu kaum awewe teu narima meuli 300.000 bulu panon dipanjangan luk-luk kaluhur atau nempo urang teh kuat jiga nu berat kicep nya beratnya jiga cacingeun we deui balik ti dieu marawa motor gelebug angin badag nilap bulu panon duanana teu kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa ti orok nepi ka dewasa ti dewasa nepi ka kolot aya teh jelema panjang halisna ti orok nepi ka kolot dah halis mah anger segede kieu tapi naha kaum awewe nepi ka riweuh mikiran halis geus alus krok ganti ku patlot atuh balik ti dieu teh pas ya naha leungit hiji manggeus antep tung riweuh kulit hidung hayang bodas meuli skincare ai skincare ka bedag ai beas henteu akhirna teh beungeut glowing awak begung
Heulakeun mah emam, heulakeun mah dahar, lain glowing. Oh nyata mama hideung kulitnya bae ibu, da engke ge bakal aya lalaki nu resep kana hideung. Mang naha kawin jeung nu hideung genah. Nambah ge jeung genah, bangsat ge teu tulus. Cing tanaon urusan bangsat jeung hideung, lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri, pugu bangsat ngagajleng tobat. Naha asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan. Ternyata payunan Allah mah segala rupa nu kajadian, segala rupa nu dijadikeun aya hikmah. Matak manusia tong lalajo dunyana tapi lalajo mah akhiratna, tong lalajo nyerina tapi aya hikmah di jerona. Bener? Heul atuh da. Ibu baheula keur leutik jetot ti tajong pan jebleh. Coba aya nu geus kolot, papangih jeung tunggul eta babaraha katakan ieu eta baheula nu aing pernah ti tajong teh. Jadi ilmu teh geuning pangalaman hirup nu hese kapiceun tina awak teh. Bener? Galeuh atuh da. Tinggal narima hirup teh. Innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah. Kahayang kudu kahayang Allah. Matak paingan bubar hajat sok aya nu ceurik. Da eta nu digugut teh kahayang dirina atuh. Ada kahayang Allah malamun ngawinkeun enteng, panganten lalaki aya, awewe aya, saksi aya, ijab kabul beres, 5 piragi panganten lalaki, panganten istri, wali, saksi, ijab kabul. Anggeus ibu. Numpeng weh warga ulem bara kecerakan dahar cek paribasana boga 5 juta beres. Oh da ieu mah hayang dangdut nu lagu gala-gala teh geuning malas juta atuh jam 3 nepi ka magrib bajidor peutingna wayang golek keur penonton ngeunah gratis tinggal lalajo nu hajat mah heab bubar hajat jebleh di masjid sing teh kunaon ceurik kamari jogetna bajidor kieu bubar hajat teh takdir Allah gede hutang lain takdir Allah lebok kahayang teh nah Allah teh dituding wae da jalma hamba Allah anu hirupna jeung Allah mah bakal niron kana kahayangna kahayang Gusti sifat ge bakal sifat Allah Allah teh boga sifat ya Rahman ya Rahim Maha Welas Maha Asih tembongkeun awak urang teh sifatnya jeung asihna deudeuh silih pika asih, si pilih pika welas. Tuh, kitu hamba Allah. Lain ijid, rujid, cua, ngewa, kabatur teh eta mah lain sifat Allah, sifat musuh Allah. Matak lamun aya mangkeluk manusia nu datang di dieu aya ngewa, kabatur geuleuh, kabatur rujid, kabatur hampura geus lain jeung Allah, jeung nafsu nu kitu patut. Geus moal baleg ngawangkong jeung jelema nafsu moal. Nya. Sok sifat Allah Rahman Rahim nyahan asian da ibu dihormat batur teh lain ibu nu terhormat. Allah we munian kagorengan ibu. Coba lamun ku Allah dipesek saha ibu? Nu baheula kasarung-sarung jeung lalaki keur lalajo layar tancel teh saha tah? Atuh bapak-bapak ge dihormat ku batur teh sakit teh batur teh apal goreng patutna bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar. Nu baheula nolol tina janela imahrana rek dipeletok ku hancip teh saha tah? Ku Allah dibunian, ku Allah ditutupan, tong jong teuing, maka urang kudu istighfar. Nabi Muhammad teu boga dosa, istighfarna 100 kali dina sapoe. Urang baroga dosa karena istighfar lebih ka hese. Pan makna istighfar teh astagfirullahal azim. Jadi aya 2, hiji Gusti tutupan aib abdi, 2 Gusti hampura dosa abdi. Tah patak perluna urang istighfar teh kahiji boga aib nu hayang ditutupan, kadua boga dosa nu hayang dihampura. Bener? Aku udah mineng istighfar teh. Ya mun salaki teu usaha astagfirullahaladzim. Eta mah lain istighfar keheul eta mah. Lol budak tetangga dagang comro nongtot polo meuli moal. Nama jeung moal. Berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro. Nu didagangkeun adalah comro. Kadar eta aya polo jauh ibu comro dina sirah, polo dina irung. Nyata cek ibu teh geuleuh kana polo pertanyaan kana awak ibu nah memangna ibu teh bersih ti bareto pan baheula ibu mah leuwih parah tibatan situ nyatina irung nyatina ceuli lamun ibu lalajo comrona moal ngadempo polona lamun ibu nempo polona moal nempo comrona eta teh ujian ti Allah tembongkeun sifatnya deudeuh teuing ieu budak dagang comro teh leho yakin moal payuna ka dieu jang mak boga duit 5.000 ngan lain hayang comro kabita ku polo sing seringkeun tuh dibalong keur parab jair sebreng dibeli ku iba 5.000 bersih lehona payu comrona itulah sifatnya ahan asihan jeung deudeuhan coba lamun ibu teh dibeli bari polona digenggeurekeun budak sahanya dagang comro nontot polo
payu moal nyeri hati inum bapana nyurucun pan jadi dosa. Well, teu sadarnya. Kertas warna bodas aya titik warna hiji. Tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu layeuna. Jelema bener pernah salah, jelema salah ge pernah bener. Tong sok diungkap kesalahan batur sabenerna si eta keur proses menuju bener. Paling genah mah jelema salah ngaku salah itu bener. Jelema bener ngaku bener itu sombong. Aduh. Jelema salah ngaku salah bener. Aya jelema bener ngaku bener sombong. Moal aya nu tong benerna akang bengok maneh. Jeung akang ti mana uneh sia. Jelema salah kapanggih pan bisa eureun tina salahna da kapanggih. Nu paling paur mah ieu nu datang loba salah teu kapanggih deudeuyeun. Bapak baheula beger kapanggih ku pamajikan tapi ka detik ayeuna geus teu hayang ngame nu sejen. Naha keung nempo singa bikangna ge. Keur beger kapanggih ku pamajikan, awas sia lamun beger. Moal sakali-kali deui mah nepi ka kolot teh sudi kana beger. Nah, apal adat pamajikan da kapanggih nu paling paur bapak nu beger ti bareta can kapanggih. Tangke geus setruk, geus kolot, kurumu aya budak tinu ngora. Matak hakikatna jelema salah kapanggih bisa eureun tina salahna da kapanggih. Nu paling paur mah jelema salah teu kapanggih deudeuyeun. Kartos mata kanu salah teh tong saban geureuh entong ngewa kanu salah tong cua kanu ngewa tong cua kanu salah entong lamun jelema pinter ngewa kanu bodoh artina boloho jelema pinter ngewa kanu bodoh teu ngartieun tugas pinter saenyana tugas pinter teh ngoncoran jelema bodoh ieu mah palalintar tapi naha ngaledek jelema bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter lebar. Jelema bener ngewa ka jelema nu salah teu nyahoeun tugas bener jelema bener mah memeres jelema salah ieu mah geus bener ngewa ka nu salah sarua jeung teu bener kahartos. Ibu rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora kunaon teh dalin ku Allah kunaon atuh ku goreng adat da cecak-cecak pamajikan alus adat mah alus budi hade basa ka salaki teu boleh tumarima dibere duit leutik nampa mun dibere gede teu boleh nganuhunkeun ka salaki teu boleh ngahormat dititah teu boleh ngagugu moal mungkin dipiceun ku salaki da ieu mah lamun pasea laklak dasar bebeakan salaki karek teu usah 2 poe sare wae yey molor wae atuh bagong atuh salaki teh amek naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting aya hees jeung bikangna. Kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi nya anak begu saja rag-rag talak budak korban jadi rana ngora-ngora tong nuding Allah urang nu salah garoreng ada coba lamun hirup jeung Allah taroskeun pak ketua MUI ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hirup jeung Allah kunaon ku dzikir ternyata amak kasalaki pek bae amak mah ngan wayahna kaluar tina bibir tong ngaran sato wirid tagogeun banget ibu karena banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh nyamperkeun bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 5 juta ladang kentang jawab ku ibu bari cawel sadaqallahul adzim cerai moal budak teu korban rumah tangga teu ancur itulah fungsi manusia nu hirup bareng jeung Gusti ala bidzikrillahi tatmainul qulub ieu pangaosan jeung Allah teu percaya demi Allah urang mah ieu teu percaya pangaosan jeung Allah teu isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna nepi ka ronghok ieu tah geus kajawab berarti ieu pengajian lain jeung Allah naon motivasina panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok ayeuna kuring nana gerhana nah ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulam deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal suudon geus 2 kali ieu mah beuki lila ceramah beuki daroraka mending baralik lah nah nepi ka teuas-teuas teuing eta hate suudon 2 kali ngulem acan mayar acan nyebutkeun moal datang geus pandoraka gede teh lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit kumaha ceuk ibu lamun diulem deui teu dibayar bae bae teu butuh bayaran demi Allah teu nu bener nyaan
iraha ibu bade ngulumna 2025 gahampura geus pinuh. Pokoknya udah datang ke imah ngan punten we Asep cenah moal dibayar. Geus judulna pinuh. Ceuk ieu teh harus didenge rada gelo sia. Tuh, matak hirup bareng jeung Allah. Jalma salat teh cantang tu jeung Allah atuh Pak. Cantang tuh. Jalma salat cantang tu jeung Allah. Mana bukti bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, asa aing pang ibadahna, asa aing pang masjidna. Gemanya jalma salat jadi sombong, berarti eta salat lain jeung Allah, jeung naon atuh? Jeung ria. Jelema tahajud cantang tu jeung Allah. Mana bukti memeh tahajud wae nyeun status alhamdulillah. Parantos tahajud wengi. Malahan memeh tahajud ge pan OTW tahajud. Taraweh genep poe jeung paragpag status Facebook alhamdulillah taraweh ke-6 lancar. Ka-7 ka-8 eueuh status oreng eureun tarawehna. Rada gelo eta ibadah ukur butuh keur status nanaonna. Barang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jeung fakir miskin. Jika dewan anu nyararogok sora rakyat. Nya. Foto jepret foto alhamdulillah parantos santunan. Bari fakir miskin ditagogeun nu dibikeun ukur sembako ai batur di bibirang seumur-umur nanaonan Pak. Da ngaran-ngaran jelema anu ibadah alus, ngaran-ngaran jelema nu geus soleh dina hate, ibadah teh geus teu hayang ditempo batur, ibadah teh geus teu hayang dibeja-beja, ibadah teh nyumput leungeun katuhu mikeun nu kenca moal nyaho. Aya eueuh nu kitu. Saha nyebut loba teh ditu. Polontong. Aduh ampun. Menang deuk cangkeul. Jeung cangkeul jeung nyeri atuh ditu. Aduh. Perih euy. Musibahnya. Jeung peso nojos kana cokor atuh da. Jadi we kieu, peso teh galak. Tuh cek budak itu nya teh cenah ustad geus teu teurak. Ai mana hirup. Da urang ge jelema atuh. Na memangna urang teh kulit badak teh. Nya teh cenah ustad geus teu teurak cenah. Si eta mah aduh sasangkleng aing ngomong teh. Innallaha ma'ana. Hirup teh kudu bareng jeung Gusti. Jalma maca Quran ge cantang tu jeung Allah acan. Mana bukti eta geus maca Quran rada serak. Cing teh kunaon serak? Sawewengi ngaos Quran jeung shalawat kumaha sia we ah. Jalma nu hirupna bareng jeung Allah ngajaga kasucian jiwa. Hifdul akli ngajaga akal bisi nganyerikeun batur. Hifdul qalbi ngajaga hate bisi katepaan ku sifat syirik. Hifdul amali ngajaga amal bisi ria. Hifdudin ngajaga agama bisi kacampuran ku perkara anu lain. Hifdul mali ngajaga harta bisi kateleg ku barang haram. Mata kana BLT teh nu beunghar tong hayang. Ieu mah gedong boga, sawah boga, budak sakola RT teu mere BLT dicarekan rada gelo RT teh. Cing teh kunaon ibu nyarekan RT batur meunang BLT aing henteu. Yeh. Pan ibu mah cing teh gedong boga, sawah boga, budak sakola bari dahar ge 3 kali sapoe gandeng ku ustad fanatik da aing ge hayang kana BLT. Tah nu kieu patut nu awakna bakal karerab ku seuneun neraka. Nah hak batur dikokod ku dirina. Ngaran-ngaran jelema beunghar mah lain kitu, tolak BLT teh moal kitu lurah moal narima BLT. Nah mama rumah sak gedong boga, sawah boga, tani ge kentang ayeuna keur mahal. Mana bukti mahalnya kitu we. Da urang apal urang deui mah serepan ti santosa tanina teh kentang. Matak urang teh gede hate datang ka dieu teh moal teu dibahanan kentang. Matak lamun teu dibahanan kentang, geus tong ngaku petani lah. Atuh bade jeung tomatna moal sok buruk eta mah. Tuh. Nya hakikat hirup mah bangga. Mata kuma hate hirup mah. Tong diciwit aya geus hayang balik teh atuh. Ieu mah saking ku hayang balik budak ciwit ngarah boga alasan punten nya pun anak nangis kitu enggan teh. Teuing kupi kaseureun wae hirup teh lah.
Lamun jelema geus kosong hate bari geus bersih, ampura apa? Bakal loba nu ngaharewos kana dirina. Lain gaib. Bakal loba nu ngaharewos. Tak ieu bangunan masjid ngaharewos. Cek kenteng teu asa pangkentengna, cek semen teu asa pangsemenna, cek pondasi teu asa pangpondasina, cek batu teu asa pangbatuna. Ngaranna ge masjid hiji utuh bangunan teu pada-pada ngaku cek dirina sewang-sewang. Kahartos. Tuh. Sok deuk naon deui? Tuh hileud ngaharewos. Hileud jelema sieun ku hileud tapi cicing dina daun. Muntal dirina puasa 30 poe nolol jangjang ngaranna kukupu, jelema ngewa kana hileud tapi naha resep kana kukupu padahal kukupu sumberna hileud. Ngaharewos. Hayam ngaharewos. Palebah mana hayam ngaharewos, kabeh ge manfaat hayam mah. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, ti kotokna eueur aduk, atuh tulangna pan ieu kaum seblak. Kabeh hayam manfaat. Coba sagelis-gelisna ibu enjing-enjing ngenog. Dagangkeun enog ibu di warung batur bangkrut. Ti kotok hayam di karungan 15.000 sakarungna. Coba ti kotok ibu karungan. Saha nu rek wani ngajualna? Urang jeung hayam teh geuning eleh, Pak. Kali-kali ibu ngawangkong jeung tangkal kawung harewos, hei manusia, maneh teh kudu era kukuring ceuk tangkal kawung, akar kawung digodog tina 2 gelas jadi segelas, ternyata pencegah penyakit ginjal. Naik deui kana dahan, kana tangkal dipake sasak, asup ka jerona aci kawung, naik ka luhur aya dahan, diteuk-teuk jadi lahang, tina lahang jadi wedang, tina wedang jadi peueut, tina peueut jadi gula, diantep teung jadi gula, engkena bakal bijil cangkaleng alias carulu. Naik deui ka luhur barala buruan nyieun atuh sapu, ngaranna sapu nyere na tina kawung, atuh ibu deuk hajat nyieun janur daun kawung era paku tangkal kawung. Lalajoan deui ku ibu da tina cau era ku tangkal cau, daun cau, tangkal cau, akar jantung eueuh nu robah. Coba manusia rarobah manusia. Ai panon jelema ari hate lanak, ari wujud jelema ari hate lonok. Hareupeun ibu ngagogoreng batur, ibu leungit, ibu digogoreng, ieu lonok sia teh mah. Kanu hideung milu hideung, kanu koneng milu koneng, heuh kitu tah lonok mah. Nya. Geura sok baca ku ibu. Matak hakikat alam teh ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Geura baca ku anjeun 2 ayat nu berbeda, hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna, 2 ayat Allah nu tidak tertulis alam dunia disebutna, maka paingan cina beunghar da maca reungit. Reungit datang dibaca nyieun obat nyamuk. Pan bangsa urang memeuli obat nyamuk. Nah da eta atuh pinjol, bang emok, bunuh diri we obat nyamuk. Cara rape. Hirup teh. Loba nu harewosna teh kana awakna teh, sehingga elmuna teh teu jadi ukuran. Quran hadis aya beh dituna salian ti Quran jeung hadis alam dunya pek baca. Ta ibu ge perlu maca mun batur baeud entong maca batur nu baeud, tanya awak ibu. Da jelema keur baeud ditanya mah asa aya cukang keur meuntas, kunaon maneh baeud? Ku sia tuh. Coba tanya awak urang, aya naon awak urang nepi ka batur baeud ka urang? Oh, basa syukuran teu kabere dahareun paingan sia eta baeud. Oh, basa hajat teu diulem paingan sia eta baeud. Oh, basa urang diulem teu datang paingan baeud. Jadi batur baeud ka urang teh karena urang aya perilaku anu batur kudu baeud ka urang. Batur ngewa ka urang karena di urang aya perilaku nu kudu dipika ngewa ku batur. Heeh. Otak sing kosong hate teh bersih. Lamun jelema geus bersih hate geus teu hayang lalajo ka gorengan batur. Da dapuran awi sadapur teh teu lempeng kabeh, Bu. Aya we nu bengkok. Jadi maksudna ibu tong lalajo turunan batur, lalajoan turunan urang. Ieu batur budak batur baung omongkeun nepi ka renyem bibir teh. Kade tong gaul jeung budak si eta bolonyos, tong kitu. Nah, urang ge boga anak, urang ge boga incu, urang ge boga buyut. Sanu apal urang nganyerikeun hate batur, hiji waktu urang nu bakal dinyeri ku awak batur. Nah, loba teuing lalajo kasalahan batur, ternyata anak urang leuwih salah batan batur. Kumaha ceuk batur? Lebok. Ngartos? Nu katilu jelema nu kosong hate bakal bisa silih hargaan. Da ibu ge pan boga budak teh silih hargaan. Jeung saha? Jeung salaki. Bari salaki mah beda pan kumisan, janggotan. Mun ibu eueuh kumis eueuh janggot.
Matak awewe mah baeud deui pagawean. Da alus, eueuh kumis eueuh janggot, baeud, lucu jiga jeruk deg bitu. Coba salaki lamun baeud, aduh kumis panjang, janggot mabay, baeud jiga lele useupeun. Matak lalaki mah tong sok buat baeud, matak di dieu aya pemuda di luhur bisa sok baeud, dierok tusuk deui mah. Tong buat baeud. Kusabab lalaki jeung awewe silih hargaan 7 tahun dihijikeun rumah tangga ngaranna pan borosot cipejuh. Coba awewe jeung lalaki rumah tangga tapi teu bisa silih hargaan. Kajian 8 tahun, kajian 10 tahun, paling bijil anak ucing. Matak jalma mah perlu silih hargaan. Da ustad ge barareda pek silih hargaan. Aya nu sok muludan, aya nu tara, atuh bae we. Aya nu rajaban, aya nu henteu, bae. Aya nu sok sholawatan, aya nu henteu, bae. Aya nu sok tawasulan, aya nu tara, bae. Pigawe nu urang tong lalajo nu batur. Sabab urang cantang tu jiga batur, batur ge cantang tu jiga urang. Komo na gerhana mah beda pisan. Di mana ya ustad merek kieu. Urang ge apa? Ustad mah udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih ceklan. Lamun kurmui ustad sarupa kitu teh hormat sararea wilujeng sumping al mukarom. Coba ka urang turun tina mobil. Well kuat eueuh nu assalamualaikum. Belah ditu aya warung cinta paling mana nu bade pangaosan teh kalem we cenah ustadna lagi bakal telat bari ka urang teh Bu. Si cucungik si eta cinta kuat teu ngangal. Cing teh saha emak ustadna nana gerhana. Oh bakal telat cinta emak wah telat wae cenah si eta mah kitu. Cinta emak gaduh HP henteu meujeuh cing teh. Teu gaul hirupna teh. Nah, sabab kuring teu nemogeun baju, sabab kuring teu nemogeun lahir, sabab kuring teu nemogeun wujud. Ngan insyaallah ari hate mah sarua Islam, Ka'bah, Nabi Muhammad, agama Islam, sahadatna ge sarua jeung ibu. Nah, hama ge jeung kudu pasti aku baju. Nya. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, maca sholawat ge barareda, Ibu. Maca sholawat. Mun leos ka Garut maca sholawat jadi aya alokan sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil hoho Garut leos ka Tasik jadi es lilin Allahumma sholli wasallim ala Tasik leos ka Banten jadi hohoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah ajib blus ka dieu memeh aya ustad memeh aya MUI heuh kitu we aki-aki di masjid diupan mik beletuk sholawatan salatullah salamullah eueuh wae nu ka masjid pan ditungtungan aduh kunaon bangsa urang beda jeung Arab paduli teuing da urang malain urang Arab atuh kuring orang Sunda matak nyarita ge Sunda teu hararayang kudu ku Indonesia pek ari ibu mah da paseh Indonesia MC paseh Indonesia pek bae ngan kuring mah moal ku Indonesia deuk ku Sunda ieu mah ibu geuning ka budak awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur awas jangan main sisi solokan palid ke kurumoy akina ti Pangalengan saruana weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu ecreg hirupna teh pek silahkan beda dina maca sholawat tapi anggar nu dibaca mah sholawat keneh sholawat ibu aya nu maot kali-kali milu tahlil da beda tahlilan aya nu tungkul nu gideg aya nu muih aya nu tungkul nu dijuru geuning la ilaha illallah hudang-hudang dahar sia isukna teh diajak deui mang tahlil deui siap cenah geunah teu lila nya heueuh da hees atuh aya oge nu maca tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha aya cing teh mang nah digudag-gideg batur mah tungkul tempo nu tungkul mengadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teu hees nganu paling paur nu muih ibu illallah 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 sajam setengah kikituan batur balake cerakan dahar sia teh mah beres tahlil kuat ongkek uger di buruan atuh rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha illallah entong neangan perbedaan tapi tempo kesamaan naon nu dibaca la ilaha illallah gawe atuh gawe na tina la ilaha illallah
Teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngabeungharkeun aing Allah, teu aya nu ngamiskinkeun aing Allah. Matak jelema nu nyerenkeun ka Gusti Allah, miskin narima kana kamiskinan, beunghar narima kana kabeungharan. Jelema beunghar narima kana kabeungharan bakal bageur, jelema miskin narima kana kamiskinan bakal sabar. Duanana diuji keur ibadah. Well, ieu mah jelema miskin atuh da teu narima kana kamiskinan panasan. Baturnya ning gedong, moal teu nyegi. Batur loba duit moal teu nuyul kadenya di lemur urang teh aya budak botak. Bari nu botak teh loba teh. Si eta mah nepi ka curigaan kana usaha baturna naonan hirup kitu. Kunaon atuh bangsa urang beda jeung bahasa Arab? Beda. Di Arab ngong adan langsung qomat meujeuh. Nama kejeung meujeuh heuda didisiplin. Di Arab mah atuh jam 5 geus ngawala di masjid. Coba di masjid ieu ngong adan langsung qomat. Aki-aki tiluan. Mata keur ngabibita jelema ngarah ka masjid loh lepan pupujian. Aki-aki eling umat muslimin muslimat. Hayu urang berjamaah salat subuh. Aya ret setengah genep magrib. Lol takbiran kamarana budak ngora atuh. Habene kolot lain ulah kolot pek bae pamingpin kolot teh ngan budak ngora kudu jadi generasi anu alus. Ieu mah haben ti tahun kamari teh kolot. Ari ngaran-ngaran aki-aki pan takbiran kieu teh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah. Napas pondok itu panjang keneh eta ilallah maka jeung aya etah deh. Kan baik butut-butut genu urang. Termasuk ieu muludan punten di Arab eueuh nah di urang aya dianggap muludan teh membudayakan. Jadi muludan tujuanana meeling kalahiran Kangjeng meeling kalahiran Nabi soal babari tinggal ngapalkeun ibu 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul Awal poe tak ngomong atuh lain ngomongkeun batur tarik iki ge 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah 12 Rabiul poe Ibuna Ramana Sayyid Abdullah cing sakalinya ibu nyanyi abdi musik sok dua bang dong pak dong 12 Rabiul pak dong pak demek pak dong pak debang pang tuh tem. Taya hade grup qosidah teh tara latihan tapi ditabeuh. Coba latihan mineng ditabeuh henteu. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah aya naon dina angka 12. Ceuk ilmu mantek disebut majaj, aya majaj teh bacaeun. Ceuk urang Sunda disebut falsafah, ceuk urang Indonesia disebut filosof. Seperti kolot baheula di luhur run panto nyieun sawen eta teh majaj bacaeun falsafah. Naha make jeung ku harupat. Sabab urang Sunda boga bahasa ulah getas harupateun. Baca deui bawang beureum ditojos bawang beureum teh peurih ibu. Jadi hate ucap tekad lampah tong merihan hate batur nyurucur cai panon batur salat urang ditolak zakat urang ditolak. Naha aya dulur nyeri hate ku ucapan urang. Tina bawang dakwah nage itu teh majaj bacaeun. Nabi oge baca 12 Rabiul Awal bacaeun. Nana gerhana ge baca. Kunaon nana gerhana? Lahirna keur waktu gerhana. Bulan lain panon poe. Matak sakieu rada cekas. Coba lamun lahirna keur bulan keur gerhana panon poe, moal teu tutung ibu. Matak dibere we ngaran ku kolot nana gerhana. Seperti budak ibu, Neni pasti Senin. Asa pasti Salasa. Abo pasti Rebo. Iis pasti Kemis. Aah pasti Jumaah. Kumaha lamun ngaran budak Sarbo tak asa Rebo jeung Jumaah. Baca. Baskom tah bapana Abbas indungna Kokom. Bacaeun. Sok baca ku sararea. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 bacaeun ternyata ibu salamet ku angka 12 kuring salamet ke ku angka 12 Nabi lahir tanggal 12 ternyata rukun oge 12 rukun iman seberiji rukun Islam
rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Rukun iman genep, rukun Islam 5, rukun ihsan hiji. Genep jeung 5 11 tambah hiji paingan ceuk urang dieu baheula jang sing balik kalakuan lamun maneh teu euceureuh kalakuan cilaka. Berarti kolot urang geus nepi kana angka 12. Iman, Islam, ihsan. Dibuntel iman, Islam jeung ihsan dina kalimah tauhid. La ilaha illallah. Hurufna ternyata 12. La ilaha illallah teh hurufna teh 12. Laki nu mau takum an la ilaha illallah. Talkinkeun jelema anu keur sakarat kula ilaha illallah. Matak lamun ibu saha wae nu deuk maot wayahna harewosan la ilaha illallah. Lain ngaharewos ulah waka init hutang maneh gede keneh. Ulah kan rek maot ngadon ngaharewos na teu lebar pamajikan sakitu bahono. Moal ingeteun ka pamajikan nu keur sakarat mah sabab jelema nu keur sakarat mah boro-boro eling, boro-boro wawuh nyebut Allah wae bakal hese. Sabab sakarat teh tihana tina inung suku ibu cabut karena bitis, tina bitis karena pingping, tina pingping karena tarang baga, tina tarang baga karena patuangan, tina patuangan karena dada, tina dada karena tikoro. Matak nu cabut nyawa mah murlang kieu geuning. Kurumoe Pak MUI ditungkup ku MUI innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak kieu nu soleh mah peureum ku sabab bapak mah loba ngaheureuyan awewe sejen bari geus boga pamajikan kieu sabeulah sia teh. Ibu oge loba barang penta ka salaki mus-mus duit dibere duit gede ka kada nuhun aya ai palebah duit leutik jeding-jeding bibir beng mah kana naon tanyerieun hate salaki teh loba kieu ka salaki engke tungtung hirupna punten bakal hese nilep ngejepret jegjereg situ kan untungna teh Pak MUI ngarti nyokot duit 5.000 teuneun dina leungeunna nilep sorangan make jeung ngomong nuhun MUI ngagajel atuh MUI harita keneh. Nabi Muhammad nalika dicabut nyawa cenah ibaratna buuk dina adonan set teu karasa nyeri cenah ceuk saha teu nyeri ceuk malaikat tapi nalika Nabi dicabut nyawa di tengah-tengah dina dada ceuk Nabi malaikat stop heula kumaha ceuk malaikat nah aya Rasul maka jeung di stop nyeri tuh Nabi teu boga dosa dicabut nyawa nyeri komo ieu komo ieu teh loba ngomongkeun batur moal teu ku malaikat teh dudut ka luhur gubrageun ka handap dudut ka jigana Nabi teu boga dosa dicabut nyawa nyebutkeun nyeri malaikat kumaha ceuk malaikat nah hayya Rasul da abdi teh dipalarang ku Allah teh ulah nyeri tapi nah anjeun nyebutkeun nyeri kumaha ceuk Nabi ari umat kami bakal dicabut nyawa nyeri kumaha ceuk malaikat leuwih nah baradagong umat anjeun titah salat mumual titah zakat hese mun kana judi online tah ka masjid hese lamun ka pasar ka Indomaret nya Bu lalajo dangdut ti jam 10 nepi ka jam 5 nagog coba na pengajian kieu getek bujur hayang mantau ge tah bardegong umat anjeun mah ya Rasul meujeuh ku kami dinyerikeun teh nyebut nyawana kumaha ceuk Nabi kami nyaah ka umat kami beakeun ka nyerina umat kami dina cabut nyawa bikeun tumplakeun ka Muhammad saking kunyaah ka umat nepi ka Nabi siap nandangan ka nyeri umat Pak. Nah jempe saking ku Nabi nyaah ka umat nepi ka dicabut nyawa nyebutkeun nyeri beakeun umat kami ka nyerina ka Muhammad saking ku mung cenah ngarasakeun umatna nyeri dicabut nyawa bener Nabi nyaah ka umat piraku umat teu nyaah ka Nabi tanya anak ka Nabi kunaon kumuludan bisa jadi lain kunaon atuh kumi guru mi conto lain sebatas mi eling kalahiran Nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Nabi kakara disebut nyaah ka Nabi kunaon kumi eling akhlakna ieu ladang muludan tapi ngomongkeun batur ladang muludan tapi ka masjid mumul ladang muludan tapi goreng jeung tetangga ladang muludan tapi suudon wae ladang muludan tapi syirik aya ladang muludan panasan wae muludan nu mana anu keur dipigawe sakadar mi eling lahir Nabi teu eling kana akhlakna Nabi aduh otak urang mah ieu ladang muludan masjid segede kieu bakal leutik bakal pinuh jelema pan ladang muludan nu kadul jadi daek mata ke subuhnya Bandungan tiluan anger mata ladang muludan teh engke ditanya ti mana mah ngaos jeung saha nana gerhana
Kumaha ceuk salaki menang naon kitu we rame geus aral anjir ukur dianggap rame wungkul mah teu sudi kudu robah jeung hate-hatena lamun ieu bener-bener muludan lain sakadar me eling kalahiran nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Kangjeng penceramah ge gerhana soak Pak dibawacana contoh nabi demi Allah soak sabab kuring ngarti jeung apal dina sirah nabawiyah nabi pernah ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk jamaah keur abdi we kumaha ceuk nabi kop rezeki anjeun milik kuring pan eta teh kuring teh bakal di bahanan nya meureun kentang jeung amplop meureun nya meureun da can kadeuleu atuh mun kuring di bahanan kentang jeung amplop wayahna ku ibu pegat pegat palih ditunya sabab nabi ge aya nu megat naon eta doma kumaha ceuk nabi hayang anjeun nya kop rezeki maneh milik kuring ayeuna kuring dibere kentang jeung duit pegat di ditu lamun dipegat di ditu abdi mah jujur deuk jalan ka dieu tah dipegat di tukang abdi mah jujur deuk jalan ka mana-mana pemuda pangnungtunkeun urang daripada dipauk ku si ieu matak jadi penceramah teh berat lamun micontoh ka Kangjeng Nabi matak lamun dina hate kuring perang nu dicontoh ku urang saha atuh sabenerna ari ongkoh cinta Nabi tapi akhlak lain Nabi pan era hartos tak komo ibu jeung kuring grasok Bandungan Kangjeng Nabi mah di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong pagaweanna teh ngahina tong dukut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo tong dukut jeung Muhammad Muhammad jelema gejul Nabi mah pan nyampeurkeun lapar anjeun eta nu ngahina ditanya lapar lamun ningan ka ibu ditonyok dah kumaha ceuk si itunya heueuh atuh lapar nyokot roti ieu kuring boga roti wal diasupkeun eta ka nu ngahina geus seubeuh pok deui ngomong anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammadnya Muhammad teh tukang sihir Muhammad teh jelema gelo da teu amakkeun Nabi mah coba urang da level kieu mah gara amak eta 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi anu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong pertanyaan ka ibu ya teh ladang muludan kudu nepi akhlak urang nepi ka dinya mun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh neurak-neurak tanya kuring nana gerhana eta kitu bebengok maneh lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring edeuk mere deui punten level penceramah lee hate edeuk ngan tungguan saminggu si itu ongkek ketih ke rumah sakit tuluy paeh di enrin ku aing jelema kitu mah kagok teh antara nu ngomong jeung nu ngadenge sarua keur diajar dina agama matak ahli na agama mah tuh Nabi Muhammad sabab pidato alus jeung contoh kuring mah karek pidato anggang contoh matak tong waka nyebut ahli agama goreng keneh hirup kuring Nabi maot dituturkan ku Abu Bakar Aisyah naon nusuk dipigawe ku Kangjeng Nabi masihan tuang ya Rasul kasaha ka Yahudi anu lolong gogodeg Abu Bakar nyurjut Aisyah cara dicokot rohtina si itu keur ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul Abu Bakar kapancing emosina bari amek roti dikieu-kieu tah Pak nalika nyebutkeun tong deukeut jeung Muhammad pan salangap Muhammad dilelepkeun eta roti lap atuh puguh situ kumaha ceuk Yahudi nolong saha ieu kumaha ceuk Abu Bakar nah ieu mah lain nu biasa nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap lamun lapar kakara dibawalkeun lamun teu lapar ditungguan sabarna beak ti karep nu biasa mah lain jadi ngabawalkeun jiga ieu ceuk Abu Bakar kuring lain nu biasa nah ka mana nu biasa atuh Abu Bakar saha nu biasa maot saha eta Muhammad pan kabayang Pak ku bebengok kafir bari Yahudi bari lolong ngahina Nabi geus maot teu ngalawan keur hirup teu ngalawan geus maot eueuh nyurulung cai sosana Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Nabi deuk naon anjeun deuk maca 2 kalimat syahadat Yahudi lolong ngewa benci ka Kangjeng Nabi asup Islam lantaran akhlakna Nabi tah pertanyaan urang pidato urang dakwah aya teh nemogeun contoh ka batur nya deal hiji tah nu moal katurutan kadua Nabi indit ka masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon ku tai onta tai onta nyeblok Nabi mah uih deui ditanya ku Siti Khadijah ya Rasul nah uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we coba lamun salaki ibu nah atuh tulus ka masjid anu nyeblok kusaha ku karang taruna tah bedog cacag jelema kitu aya salaki alus pamajikan kurang pantas atuh
Opat balikan Kangjeng Nabi diseblok keneh, datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar, ya Rasul nah telat. Jawabanana sumuhun telat. Yahudi kafir ditutupan aibna teu dibeja-beja. Coba lamun bapak. Nah euy kamari telat, mojuk dibongkar. Kada gelo euy. Di jalan nyeblok. Ku saat teuing da jelema teh gondrong, ku masuk ke masjid serang euy, gelut teh. Paingan Nabi lee hate lembut jiwa na hade budi jeung basana sabab Nabi diaping wahyu kunaon urang gede amek loba amarah kedul goreng tebaleg da urang mah kadang-kadang lain diaping wahyu tapi diaping nafsu mata keladang muludan teh kudu geus bisa miceun nafsu sirik tong aya geuleuh tong aya panasan tong aya cua kabatur tong aya ngewa kabatur ge tong aya kakara eta disebut maulid. Ngalahirkan perkara nu baru tina awak urang sok lahir atuh ganti baju ieu teh ganti laanan gentos kuno aralusnya kulit ieu ganti dudut ganti ku kulit nu hade adat urang teh ganti ku adat nu sae tawayahna kasalaki tong paporongos teuing ganti mun salaki balik ti macul balik ti sawah papageun isuk teh lawang panto geuning akang sumping kitu tah cokot leungeunna tuluy suntangan salaki tengah huleng ge alah akang bilih bade ibak bawa ka cai ku ibu teh ieu odol ieu sabun ieu sikat tekul mandi beres mandi ibu keluar langsung sadiakeun ieu sarung ieu koko ieu kopiah mangga akang bilih bade netepan si itu tengah huleng heula nah aya beda cenah dakuh salat beres salat ibu keliwan ka hareup nyuuh nalahunan salaki punten bapana puputon kemang kadaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi damaeun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nuju gemakeun nu jadi salaki ti luhur sausa pramut ti handap sebat hafal hapunten jisim abdi kanu jadi caroge bilih abdi doraka bilih bapa jadi benu ku ucap tekad jeung lampah abdi eta cek salaki bari diusapan alhamdulillah tobat maneh nganda ieu ceramah teh jero teuing da eueuh awewe nu kitu kasalaki eueuh tak belah di eueuh tak komo belah dinya mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang ti panyabaan teh lu atlet ge sangoprot langsung we nagog meunang duit teu tak ieu merekna kumaha ceuk salaki boro-boro duit atuh kesang ge can murah-murah dah sidik Senen sidik ieu Senen teh pan setoran Bang Emo lieur euy geus moal baleg hirup kitu matak nu paling hese lain mealing kalahiran Nabi tapi mealing akhlakna Kangjeng berat paingan urang dibere tugas warasatul anbiya pewaris Nabi kudu nembongkeun akhlakna Kangjeng Nabi fungsina tina muludan lain sabatas urang eling kana lahirna tapi urang kudu sadar jeung eling kana akhlakna sok urang silih ajana nu muludan jeung nu tara bae da batur ge tara muludan ge nembongkeun cinta ka Nabi ku cara nu lain angka 10 teh 5 tambah 5 10 7 tambah 3 genep tambah 4 8 tambah 2 salapan tambah hiji 12 kurangi 2 13 kurangi hiji nah bener 10 atuh berbeda cara berbeda gaya tapi satu dalam kalimat angka 10 dek NU dek Persis Muhammadiyah hayu urang bersatu genah mun hirup kitu ini mah padu renyom nu hiji subhana rabbiyal azim nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nepi ka masjid salamur jadi 2 padahal mah antep subhana rabbiyal azim bae subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bae tanu kudu cekek mun ka 3 subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi tah si eta nu kudu cekek pan beda mah wajar Ustad ge barareda anya tah mah hayang ngulum ustad nu jiga ojek online tak urang gitu mamah hayang nu bari curhat mamah dedeh mamah dan aa curhat dong iya dong mah caroga abi menyebulutnya tuh usaha pek omongkeun ka mamah dedeh mamah hayang ngulum ceramah teh nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik mamah hayang nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah mamah hayang ngulum ceramah teh hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof Ustad Adi Hidayat mamah hayang nu pinter bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mamah hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin ti Sumedang mamah hayang nu jiga preman Epi Effendi sok dek naon deui mamah hayang nu lentong Agim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah AA bisa hadir di sini ya apakah ibu senang berjumpa AA
Ya, ibu seneng tapi yang kurang seneng. Nah, geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit. Karunya ke panitia kudu ngamplop kaduaan. Bari jatah ngan saurang ya. Mohon maaf ya, Aa bercanda aja ya. Bagaimana ibu setuju tidak nih ke Aa? Aa gimana lentong, moal ayah nu suara juga agi. Beda kuring mah teugeuk. Aa mah hayang nu bari nyanyi, oma. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Eta abdi jeung Lesti teh 11 12. Ngan pada aya Lesti ludengan nepi ka Jakarta, mah teu ludeng da eleh wae. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Eta Roma tungtungna make kieu hatur nuhun. Aduh ampun. Roma, matak Roma mah nya takdir lagi jadi penyanyi dangdut. Disebut lagi raja dangdut. Eta teh sejarahna tina labuh tina panggung teh. Keur leutik. Pan lamun kades mah labuh teh gubrak. Aduh, kades tah. Aya Roma mah gubrak. Aduh. Pameureun. Lamunana gerhana tegeug sorana teh Pak, jadi kenek alus. Bandung, 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 Katapang, dua deui ce, dua deui ce. Moja jadi kenek teh alus Pak, jelas. Lamun Roma jadi kenek pi omongan. Nah, da dinandakeun dangdut atuh. Bandung, Katapang, dua deui ce. Dengan urang dia bari ki heureuy. Nah, eta dina beus Al-Fatihah. Ngadon tawasulan di jero matak jelema teh boga takdir masing-masing, boga carana masing-masing. Pek geura silih ajenan ku gaya jeung carana masing. Tong riweuh, tong pasea wae. Era urang teh geus kolot. Ya Bu. Anya tak mama ngulom ceramah teh hayang dakwahna nu make budaya. Tah wayahna, wayang nu kudu ditabeuh. Apan wayang ge dakwah? Dakwah toong Semar. Kuncung Semar 360, 3 jeung genep salapan, salapan tambah salapan, 88. Matak Semar mah bijaksana, nyaahan, asihan, dedehan, asa kampura. Nah, sifat Allah Asmaul Husna aya dina awakna. Semar-semar danar wulung. Matak lol kakawen, Semar-semar Yawinangun pem Semar kuncung danar wolung ngeluh ke Semar teu gebog kumacek dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca. Tuh cek bapak-bapak belah ditu bari hahareusan tes angka cenah deka euy eta ustad. Keur kasep teh alus sorana. Tanyakeun bisi teu percaya jeung. Talamun eta pemuda gandeng jelema teh jeung. Tah nu make sarung tah. Bapak-bapak mah nu belah ditu nu keur nyaran deket masjid. Bener cenah teh sangka eta nanagarana. Keur kasep teh cenah alus sorana. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janglek jadi satria. Tah eta teh filosofi bacaeun leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna janglek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria kudu bisa ngaleungitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Wayah kieu kudu datang ka tempat ieu dalin ka hayang urang. Ka hayang urang mah hees di imah lolojo TV, tibra, udud, kopi ka hayang kuring. Ngan ku sabab kuring boga tugas datang ka dieu ieu teh lain ka hayang kuring, ka hayang Allah ngagugu we kajen suku engkron. Sok ayeuna ka hayang ibu wayah kieu naon sok?
Tapi imah daratang we ka dieu ngadengekeun kuring da lain ka hayang ibu ka hayang Allah matak urang mah daek ku Allah didaekeun bisa ku Allah dibisakeun mampu ku Allah dimampukeun pinter ge ku Allah dipinterkeun matak manusia mah tong sagala di aku urang mah teu boga akueun kabehan ge kun fayakun nana gerhana geus ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah tempo ku ibu jadi cobaan ke mah RT gami singang sar udang sing badag tas beceklan moal aya nu ngulem malah cek warga nanti aduh Pak RT anyar tobat kalah kitu aing ngaran-ngaran kena ku takdir mah pas 1000 jelema ngahalangan ka kuring ulah jadi penceramah ari cek Allah kudu takdirna jadi penceramah nu 1000 ngadon gering pikir mikiran takdir batur padahal mah boro-boro takdir batur takdir dina ge eueuh nu nyaho nya jelema kadang-kadang pan mimitina baong nah tungtung hirup jadi bager budak ibu pemuda ka sawah mumuh ngarit sudi kitu we nya HP tong amak ibu setiap manusia boga waktu tempat waktu nages boga pemajikan daekan ibu melah boleh jadi macul siap ngarit oke cing tejang baheula mah maneh teh kedul ayeuna jadi daekan demi cinta cenah ka anak pemajikan tuh robah na teh kunaon ku cinta matak bisi di dia aya budak kedul tara ka masjid tara ka sawah ngelud ante ibu boga minantu ngedul kukut piara paraban etang boga marmot ieu mah minantu kedul di siniran kana hayam kur titit kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna ya setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya manusia boga waktu masing-masing nana gerhana candi kopeakeun tong riweuh engke geus daekeun mah tempo waktuna geus daekeun nu sameter ku aing dipake eta ai kekeh teuing pan ibu ge baheula tara di jilbab geuning ayeuna daek geus waktu mata kuring memeh ceramah geuning punten ibu cek kuring ulah gumelis ulah cumentil nah budak ABG gumelis cumentil meujeuh nah aya modal geulis coba nih gumelis au budak ABG datang kuring sarangeo nana gerhana antep nih sarangeo ustad cekek teu sadar umur jadi manusia teh boga waktuna masih bener cek ilmu kolot panwal asri inal insana lafi demi waktu demi wanci mata kolot balaman di jampeana kaca pisuling demi wanci satemena hirup aya dina rugi demi wanci satemena hirup aya dina rugi iwal jalma mau kejungkur da aing teh hayam mau kejungkur nanya musik teh ngaco itu iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina kasabaran iwal jalma iman iwal jalma soleh nu silih wasiatan dina bebeneran urang dia mah alus geus peuting teh lain tunuh kalah ka weh kamari mah abdi ceramah di Sukabumi nyata lagu nu bieu da jelema teh lain wel kalah ka amin disangkana teh mun malah dolin ya keur ngalinur jadi urang mieling muludan teh lain sakadar mieling lahirna nabi tapi urang kudu eling kana akhlakna Kangjeng bubar ti dieu wayahna urang robah lain robah tiung lain robah baju tapi robah eusi hate ibu sajam 10 menit kuring nyarita katiisan teh suku teh nyeri gini lain watir si eta mah pi omongeun wae hirupna alah cenah watir baledog ku jeruk urang udah atuh kumaha anda takdirna nyeri we sukut ibu teh betah hayang nepi ka jam sabaraha Allah hayang nepi ka subuh sok we ibu sorangan urang mah urang baralikeun ya antep cenah si eta geus jam 12 ibu mau balik ke dia tinggal sare kuring mah pan mikiran 2,5 jam ka lembur ka Cimaung teh jauh nya
ngan aya keneh kolot di imah teh ibu abdi mah tiap init-initan teh kitu bebejak ka kolot cing teh maneh rek ka mana cenah tadi teh cing teh abdi teh ka Ciparai beres Ciparai ka mana kalau daya aduh cenah daerah tiis cenah jang ku apa didoakeun sing hasil tadi matak bieu teh pas asup ka belah ditu numpuk kentang sakarung cing teh bener kolot di ijabah doana bari teh teuing keur saha teuing keur sa ngan ceuk hate numpuk kentang biasa karung bener jeung si Abah didoakeun doa teh diijabah geus aya kentang nuhun panitia sateu acana ge nuhun dapun bapa mah geus apaleun oleh-oleh Garut pasti mawa dodol maneh teh cenah mun Tasik pasti mawa rangina, mun Sukabumi pasti mawa moci, lamun ti Banten pasti mawa kadu, lamun ti Lembang jeung Subang pasti mawa ganas. Ari ayeuna cenah ka mana? Kalau daya, cing teu mawa naon? Teuing cing teh. Da apa ge cenah di ditu teh dulur wungkul. Pasti cenah di ditu mah kentang da pertanian heuh cing teh duh ka kumaha engke we matak lamun abdi teu mawa kentang teh engke bapa nanyakeun nah maneh teh cenah ti lodaya teu mawa kentang abdi mah deuh kieu we Pak Hampura diolo ge teu mere deuk gitu matak abdi mah minta doa teh ka kolot we naha inung tunggul rahayu bapa tangkalna darajat deuk alus ibadah deuk salat nu hade deuk zakat nu hade maca Quran nepi ka lakoh ka masjid leket tetep goreng patut ka kolot surga moal dibikeun matak hirupna sing harade ka indung tuh jimat pamungkas nu ngaran hirup mah jang asli sing hade ka kolot urang gelut jeung jeger teu sieun tapi ku kolot mah dihoak keung nah kolot mah lautan hampura jeung jembatan menuju alam sawarga matak goreng patut anak ka kolot punten salat nu mana zakat nu mana ibadah nu mana masjid nu mana nu rek dibelaan ke di akhirat lamun kolot nyuruju cai panonna engke ku Allah bakal ditanya kunaon anjeun salat ditolak kunaon zakat ditolak bongan di dunya nganyerikeun hate inung jeung bapa nepi ka nyurulung cai panonna nyeri hate ku prilakuna matak balik ti dieu teh anu goreng patut ka kolot wayahna mentah hampura baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot kolot teu mere kunaon ku teu boga tak ayeuna ibu geus loba duit bikeun duit ka kolot ibu ceurik kunaon ceurik kolotna geus eueuh rup ku padung rep ku lemah katuruban teu beureum ngoceak martan jagat ngajerit martan langit lolong seran kokosodan keukeuh ibu kolot geus eueuh mah duit ukur diceklan geus moal mampu bakal narima eta duitna naha kolot geus teu butuh duit sabab geus eueuh ti alam dunya matak mumpang kolot aya sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna pacing teh abdi ge tadi teh kitu pacing teh eudek cau ditanya abdi mah karesepna komo we cenah sugan we can ti lodaya aya cau cenah cenah teh arek apel bapa komo we cenah da muludan beugeuning sok segala diaya-ayakeun heuh cenah apel cing teh arek jeruk jeung moci jeung salu rek bawa we sing komplit cenah kitu tadi otak tak ieu teh paingan ku abdi teh dituang deuk dibawa lamun kolot barang dahar meuli sate 20 siki datara di dahar kabeh 15 dibawa ka imah 5 di dahar padahal beuteung nanti lapar keneh laparna kolot melaan seubeuhna anak mata kuring punten panitia lamun ieu beres ceramah bade langsung wangsul kana mobil deuk leos we moal tuang punten lain nampi rejekinya moal ingat ka kolot ari urang di dahar ngeunah jeung daging ai kolot jeung hulu asieun hoream matak abdi mah punten we deuk dibawa deui eta da inget ka kolot ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa salat ditolak zakat ditolak ibadah ditolak punten naon sababna aya inung jeung bapa nyeri hate ku perilaku urang matak lamun hirup hayang ka surga salatna mah pek tuluykeun sanajan teu husu ka masjid pek tuluykeun sanajan loba dosa ngan kudu hade ka inung bapa sabab inung jeung bapa adalah lautan hampura jembatan menuju alam kasawarga nya ngeusan lain capek urang deui mah titah ngeusan teh kalah kararieu aing buraung nepi ka subuh cenah Pak atuh pan urang deui teh usahana teh kana metik tah teuing lamun kitu mah tapi da maneh mah lain panitia maneh mah mung ngajongklokeun eta urang nyaho
Hadirin kaum muslimin, sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamri hampura anu kateda, luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.